Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan dulur barani wilujeng sonten. Sonten ayeuna dinten Jumaah kaping 20 Agustus warsa 2002 hiji. Alhamdulillah wa syukurillah. Simkuring pun ius. Biasa deui ngarencangan dulur barani sadayana dina acara anu maneh saban sore nyaeta ngadongeng di radio barani. Kalayan dongeng Sunda anu digarap dina danget ayeuna masih keneh dina jejer carios Sri Panggung Yasana Caraka. Atuh supados teu nyangkolong kana wahagados dulur. Cuma nggak kasadayana dulur di mana bae ayana ye. Urang Soreang, urang Banjaran, urang Ciwidey, urang Bale Endah, urang Tasik, urang Garut, urang Majalaya, urang Nagreg dah, urang Bandung, Araya Bandung, urang Bekasi, Sukabumi, Purwakarta, Jakarta, Muhun, Subang, Banten, maranco nanti dina streaming na oge nya dulur. Tung kantunan terlebihna tu urang Jeddah, urang Cianjur Mekah. Mohon Cianjur Mekahnya urang Cianjur di Mekah gitu pangintennya. Teis. Kum sadayana heula nya. Atuh urang Cililin. Urang Raja Mandala. Dulur barani mangga geratatan-tatan kasadayana. Sok kabarayun sadayana dulur barani sadayan ti jauhna keneh harita harjo geus sorangan ras inget kana lalakon jeung sandiwara tadi isu wagetu jeung pamajikanana nyaneng cucu aya di imah Mimin. Ceuk pikirna cucu teh teu nyahun yen sanyana cenah Mimin teh bakal jadi maruna. Atuh harita baranggok harjo jeung Mimin memeh pok ngomong duaanana teh geus sareuri ti heula. Bo Mimin bo harjo nya kitu keneh. Eta cenah ku bisa neuneun semu nepikeun ka teu katara jeung teu sakara-kara. Harjo terus nyaritakeun harita teh pamaksudan manehna. Sanyana mah nu matak datang tadi beurang teh nyeta rek ngabejaan hal nyieun gedong teh di jalan anu kalembangkeun teh. Pok atuh harita teh Mimin nyanyi 4 teh ngomong ka Harjo. Kak, tong ageng-ageng teuing kanya. Alit we tapi cing nyari kitunya.
bunga lo lah pokoknya mah gitu dari ageng-ageng tinggi atau kumaha da pira kadara kanggo urang duaan sanes cek mimin harita nya pageto oge atuh geura gambarna ku kakak dibawa ka dieu ira kinten-kinten pi parantoseunna Kak ya 3-4 bulan lah paling ge kelar oh tere hatunya 3-4 bulan tas kelar mah nya Kak ya ada tuh dilila-lila mah jilaga dilila-lila mah kumaha mun mimin kaburu dicapluk batur mangganing kamari oge basa di mayor teh geuning geus aya nu mere sekotan 15.000 muhun sanes persekot atuh eta maka jelema kalap ku lagu kemang beureum kade garasina akanya ulah lali hayang aya garasian bumi teh kandenan we aduh kudu eta mah make sabab nyieun garasi teh bisi akan nyin mah kuna mobil ya dia jeung kudu aya mobilna deui khusus nya kantenan atuh pami hoyong abi ka kota kantun kana mobil panginten nya lah eta mah teu bade ngaranggungan ida pokona mah ku agak rek dipanglikeun mobil oge deui anu meureun tangtuna oge nya anu minimalis lah ya oge ayeuna mah teu bisa terus-terusan ditedunan di ditu atuh kali deh ke teman terangkung kakak tuh meureun kudu miara supir oge deui nya teu kedah supirna mah Kak da abi oge diajar nyupiran atuh mereka mimin sorangan seueun kapan upami urang duaan pasiar teh mah supados jongjon duaan taya panon anu lian perlu lalajo supados langkung antep aka dulur barani sadayana harjo menikeun ka imut leleb atuh kacipta dina sawanganana dina mobil duaan taya nu haru biru dulur stuning indah hoy terang indah hoy Kang Ayu Bangaritan ijan Kang Sancai Damai Kang Tedi harita jo kagambar teh di endah-endah we ku harjo teh Kak mobil mah pamitiasa mah nu alit wae nya anu kumaha nu kieu nu piat kodok gitu alim piat kodok alim nu eta mah yang nu eta we anu rada kaayeunakeun kitu tah mun tiasa mah nu rada herang-herang cerah-cerah atuh ban garasina oge can aya di damelna pami digaleuh ayeuna mah di mana diteunna atuh nya pami ayeuna mah gampang atuh 2 poe oge nyieun garasi saheulaan heula we gampil panginten di dieu bae heula ge teu sawios di teundeuna jeung deui pan bade diajar nyetiran abi teh Deka nyalah agama satuju nuhun we ari mimin tos aya kahoyong mah
cingcirining mimin teh moal kapincut gunung sane jatuh. Ih, ari akak. Pokokna mah nyalah gitu. Pangyunkeun mobilna heula we nya. Dulur barani atuh mimin teh kapi asem. Teu sangka karepna teh cenah rek buru-buru ditedunan. Harjo harita tisa geus nanyaho cucu saban isuk sok datang ka mimin. Tara teh ting sok isuk-isuk datangna teh. Sabab sok sieun ka Progo. Yen aya cucu di mana mimin dulur? Cucu dulur cucu. Atuh neng cucu arita terus-terusan saban poe teh datang ka mimin. Kadang-kadang sok nepi ka sore eta teh. Aya aku betah nakeranan. Resep cenah kitu. Nya tuh meni diajar ka mimin teh asaku kumaha gitunya asa boga guru teh asaku bager jaga geulis pokoknya betah we diajar teh. Estuning soson-soson diajarna teh. Katurug-turug sakumaha nu geus dijanjikeun teh ayeuna mah cucu teh geus digugurah sagala. Ditambah ku latihan narik napas panjang. Sabab nurutkeun pandangan mimin kakurangan cucu teh ngan kari napasna hungkul. Dulur barani ku apetna neng cucu. Mimin kakara pisan ngarasa bungana. Ku kitu teh mah harjo tara mendatang teuing ka mimin. Malah mah sakali-sakalian we nempikeun ka cucu teh sok monok sagala rupa tuh di mimin. Nya dulur tepati remen teuing harjo teh datangna. Atuh harjo teu bisa nyarek. Sabab mun dicarek sieun kabuka rahasiana yen manehna teh bogoh ka mimin. Dina sakali mah ngasa dulur Mama Tuti Banyaran. Teis. Waktu harjo pas sore datang ka mimin. Di jauhna keneh mobilna nita di stop ka supirna. Sabab harita manehna nenjo dihareupeun imah mimin teh aya mobil ngajogrog. Nu atuh cok datangan timburu hatena. Sanggeus nitah ka supirna rerencepan supaya ngintip saha cenah datang ka mimin teh moal kitu Kang Ayi Pangaritan. Teu Kang Ijan. Kang Adin. Wah Kang Cecepnya. Teu Kang Ius. Nang dadan we tadi jelekong sareng balena. Dulur barani manehna haritanya harjo tetulus ka mimin teh. Da supirna ngan bisa nyatet nomor mobilna wungkul. Anu bogana mah teu bisa kanyahoan beungeutna. Sajeroning balik deui. Harjo ngarasa penasaran dulur. Hayang nyaho saha-saha jeung rek nanyakeun naon perluna cenah ka mimin.
barani sadayana sajeroning balik deui harjo ngarasa penasaran hayang nyaho saha-sahana jeung rek nanahaon cenah hayang nanyageun naon kaperluanana. Salah Suryana da manusia teh nu ngajagoan basa kaondangan di mayor teh ya cenah ceuk harajo dulu peuting-peuting oge manehna merlukeun datang ka Mimin malah dina datangna teh Mimin ngarasa kaget oge kahijina tara si Sari kitu ongkohna deui ti peuting make jeung aya beda buat baeud sagala rupa atuh harjo teh kitu geuningannya nu timburuan mah bari pokna harita teh ngomong ka Mimin lain Min saha nu tadi basa sore datang ka dieu teh cenah ceuk harjo atuh memeh ngajawab Mimin imut kaharati paingan cenah buat baeud ane mah harjo teh si horeng si mana horeng teh mamah tuti Banjaran keur timuruan memeh tadi sore aya tamu nu datang ka imah Mimin ari kitu nah aku naon gitu Kak tembal Mimin nya saha urang kota teh urang kota saha jeung rek naon cenah tos 3 kali dah kadena teh Kak 3 kali nya saha tingali bae tuh ninggalan karcisna dina luhur bupet dulur barani atuh kojengkang harjo teh nyokot kana karcis barang dibaca teh Yayasan Kabudayaan Nasional jelemana saha duh Kak jenengan anak mah Mimin ge kirang pariksa oh gitunya ari perluna rek nanaon cenah kek kunaon Kakak teh bet jiga nu bendu kitu geuning teu kenging sok bendu ih matak teh sepuh tembal Mimin dulu kituna teh bari maedogeun imut atuh kapak saharjo teh seri oneng terang tuh seri oneng dulur sana seri oneng seri koneng ieu mah geus lah tong adongeng rek naon eta urang kota teh cenah nanya deui sanes nah tuang rajin cucun teu sasaurang gitu ka Kakak hah mohon tuang rajin teu sasaurang ka Kakak naon ieu teh teu ngarti Kakak mah nah make aya patula-patarina jeung cucu sagala mohon tuang rayi oge parantosnya ngeman bade ngiring ke naon ieu teh ngiring ka mana nu mawi cobi dangukeun geura namung abdi bade sasangem Kakak gedah gumujeng heula supados panjang yusom nikeun ka baeud kitu ih camutut kitu baeud dulur barani Mimin seri ngan teu ari pok mah nya
anu baud ya mun awewe masok namean geulis aya lalaki baud mah kana bahan goreng batu dadu dulur ngan teu pok mah. Mimin banyak sangat tusuk gerapok adanya. Dangukeun atunya, dangukeun ya. Sing ayam nalika mangkukna ka dieu tuang rayi teh sami pan aya di dieu malah mangkukna ka dieu deui. Eta tamu teh urang kota teh kantos ngadangukeun mamaosna Neng Cucu nya tuang rayi salira. Tonggolan eueunan tangkal di hayo teruskeun. Dulur barani mimin meukeun kaseuringeunna mun nyakikik nempo anu naon disebutna teh jelas gitu. Tah Kak, anjeunna teh tamu teh mundut abdi sareng Neng Cucu. Kitu. Mulut kumaha ieu teh? Muhun. Supados abdi sareng Neng Cucu teh engke ka kota ngiring nyatana mayan sandiwara, Kakak. Eta tah. Bade nulung korban anu kacilakaan kitu. Duka atuh da mungku abdi teh malah ka Neng Cucu oge engke cenah bakal disangeman. Da kenulungan nu kacilakaan teh teu ngartos eta ti Yayasan Kebudayaan Nasional teh. Teh malah mimin dulur. Dulur barani atuh harjo ngahuleng hakedeung ka harati. Kakara marah mai. Manehna lu mengesi ngadenge di kota teh yen rek aya pasar malam nu hasilna nya manehna kungsi ngadenge di kota yen aya rek aya pasar malam anu hasilna bersih keur nulungan korban kacilakaan. Begituna ka arti ka manaji geuna. Tah ku kituna kumargi abi mah terang kakak teh sok ahli tutulung teu nyuhungkeun payidin heula ka kakak. Enggal bae nyangeman kai kangge sosial mah kitu. Ari eta Cucu. Nah geus bisa dikahareupkeun kitu pikeun Bang. Ih, kakak mah guruna oge bakal katindihan ku ayeuna mah. Jadi abang gangke di mana sumping ka bumi Neng Cucu cenah mamaos. Ih, kumaha we Neng Cucu nu istrina nu ngadongeng. Parah dulur. Istrina nu ngadongeng mah sanes ahli tembang. Eta mah ahli jempe. Harjo rada imut saeutik bari pok ge ngomong. Ada kira aja dah eta teh. Saurna mah 2 minggu deui, Kak. Oh, ari majeng bapak aya. Aya? Pada naon kitu? Kak emak unjukan asa-asa yang emam kakak Demin. Mangga. Karena sanda ambil ke tak acan daya teh. Harita tuh mana mimin teh nyamperkeun dulur bari pokna. Aturan kan? Kumaha mah damang sareng bapak deui. Alhamdulillah ya hibar pangdoa. Kumaha agan damang. Alhamdulillah.
ieu teh hayang neda buguh mak. Mangga nuhun ke ku emak disayagikeun nya. Tapi hoyong sareng bapak ngariung ieu teh. Ceuk karjo dulur. Tekung silila Kasim ge nololnya. Bapana 4 alias Mimin nyampeurkeun terus munjungan. Di tema oge ku Mang Miun anu tika tadi ngadempes bae di kamarna. Tah geuning Min. Geus ngarariung kadinya sok. Geura tara ruang kadinya, bapak mata ditos dipayun. Mangga bae bade taruang mah. Sing raraos kadinya. Ceuk Kasim dulur. Aduh hanya kala tuh. Pamit ngariung sareng abi mah di dieu, Pak. Atuh nyarasa bae di dieu yeuh. Aya surutna alit yeuh, raos geura. Hatur nuhun. Kasim nembalan dulur jeung Bang Miun. Dulur barani sadayana di mana bae ayana. Sanggeus dalahar kira pukul 8 harjo teh mulang. Sarta terus ka pamajikanana nu kaopat nya Neng Cucu teh ya. Make jeung hayang ngadengkeun sorana cucu ayeuna mah. Sanggeus dibejaan ku Mimin yen cenah pamajikan nomor 4 ge sarua bisa nemang da geus diajarkeun ku Mimin. Malahan mah dileuwih-leuwih ku Mimin teh bisa ngelekeun Mimin cenah. Jadi penasaran harjo teh hayang ngadenge kumaha sora pamajikanana. Dulur barani sadayana sora Mimin geus narapel dina ceuli-ceuli jelema urang lembur jeung urang kota. Sinen nu miboga sora jeung senggol nu hayang dipiboga ku sinen-sinen sajena. Sora Mimin teh istuning gahara pisan khas. Ngan hiji-hijina Neng Mimin anu bisa ngagedageun jiwa-jiwa manusia, nepikeun ka bisa kalapoho kana dirina. Paktana para bapak-bapak PT sepe jeung bapak-bapak gede. Pokona mah para gegeden tekara asa sakuna dikeduk ribuan rupiah kasibat ku sora karamat Neng Mimin. Sama lain bae bapak-bapak, tapi ibu-ibu oge teluput kairut ku genyot senggolna Neng Mimin. Papanas-panas daun ceuli nepikeun ka keplekna jadi lepet. Balas dipake meulieun lagu. Dompetna teh beak. Komo para bapak mah jeung nu anom keneh. Eta mah lain bae kagendam ku sora emasna Neng Mimin atuh. Tapi kapelet ku rindat jeung keletna. Nu cenah kelet jeung rindatna sok mata ka bawah sare. Hampir setiap Mimin manggung tengah ieu sakitu Neng Mimin teh ari tembang teh geuning sok mepelingan. Bapak, ibu daramel naon cenah kitu.
ayeuna dina sandiwara Neng Mimin teh lain wungkul rek mepende celi-celi jelema tapi cenah rek sulap puguh we kabeh panon mulajo teh sina ngemang kadu melong terus melongo kunen joreng kak polahna dina adegan-adegan carita karang nunggal dina panggung sandiwara. Sorana imutna rindatna keletna lengkahna kewesna temong kabeh dulu Neng Mimin dina eta carita drama teh 3 babak jadi Sri panggungna di kantor-kantor pagawe pada nulis bon atuh nu teu meunang kasbon apa boleh buat kapa ende heula atawa unyam inyem keur engke malam minggu ka pasar malam rek lalajo Neng Mimin dina sandiwara. Kelas hiji karcisna 250 kelas 2 150 tacan asup ka pasar malemna lain bae ti deuketna urang kota tapi ti jauhna ti gunung-gunung bangsa bapak-bapak perkebunan pada turun gunung dulu sanggeus maca iklan dina surat kabar yen Neng Mimin jadi Sri Panggung. Sorana mah puguh geus kadenge tapi loba nu penasaran ku rupana cenah majarkeun Neng Mimin teh geulis pisan jadi penasaran harayang nyaho jabati hayang ngadenge soalna deui teh hayang nyaho geulisna deui oge kapan eta sandiwara teh hasilna keur amal keur mah lalajona malam minggu isukan prek moal gawe ya puguh we kabeh pada rek ngadjug-jug hayang lalajo sandiwara Mimin. Kahareupeun lawang pasar malam daratang ngaleut dulur rupa-rupa merek mobil rupa-rupa jeep rupa-rupa pick up malah truk oge aya dieusi ku jelema-jelema awewe jeung lalaki nu rek lalajo sandiwara. Da eta we tukang baso noroweco, tukang mie ngareuwih, tukang bandros nyadarios. Tukang suuk namanya. Tukang suuk marulungkut. Geus loba aduh. Recet tukang-tukang catut karcis pasuliwer kakara oge pukul 8 harga catut geus naik 50 rupiah bisa 10 meniteun deui kana main kelas hijina aya nu wani meuli nepikeun ka 500 atuh liur biasa ukur 250 tini mang panona kudu punung dumeh teu Neng Mimin 500 oge ditebak bae kituna teh bari pokna cenah euy duit mah bisa diteangan euy cenah ceuk nu sok nekad. Kursi nu jumlahna teu kurang ti 1000 geus dieusian kabeh. Pinuh ku nu lalajo dulur. Awewe lalaki jelema-jelema geus ret deui ngilikan erlojina. Hayang gelap pukul 8. Nyayang buru-buru nempon Neng Mimin manggung. Waktu harita ngamimitian layar dibuka.
kajurung ku nafsu guliga hayang geranenyo saban sekon disembur ku hawa amekan nu kaluar tina 1000 kali 2 liang irung rohangan sandiwara jadi panas nu nimbulkeun ngabarung sinang hareudang leungeun dikupat kapit dijieun kepet nyieun angin anu ngadingding di baju di calana wo make dasi dibuka kancing bajuna digibrik-gibrik ngara angin bari human deuar panas mun teu inget kana kasopanan mah meuni hayang ngudarar baju teh para ibu komo nu bayuh-yuh mah dulur tobat ampun sababaraha kali ngusap rarai ku sapu tangan nepikeun ka kulit salin jadi asa deui dawedak luntur ka sapu ku kesang sedo waduh dandang menang 5 jam teh dulur harita meluntur nungguan mimin nu pangheula pisan nu kacumponan teh ceuli dulur mimiti ngadenge sora gamelan hate gumira hareudang mimiti kapopohokeun jelema-jelema geus teu moyeg deui sasadiaan panon ditenyogeun kana layar pada sieun kapiheulaan nenyo naon anu aya engke mun layar geus dibuka ngan euleuh wagatosna kabojeng seep dulur cag urang tenden deuleuh dihandeuleum sieung urang tunda dihanjuang siang paranti nyokot ninggalekeun kapayun di luar deui kalayan ditutup wae ku doa wabillahi taufik wal inayah wal barokah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios.